Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Ais pangabi pengajeng-ajeng menuju hormat pengatur waktos nata acara memastikan jomblo bahkan kurang yang mantena sing enggal pajang. Amin. Sebab hidup tanpa cinta hampa bro. Asli namang laras. Punten pasis pakuwo, punten ngaji amur sadayana. Ieu urang didiuk di naon dasarna. Urang diuk di tempat dasar naon? Cinta kepada siapa? Kepada Allah dan baginda Rasulullah. Mata Pak Haji Amur ngayakeun pangaosan ieu cinta ke Allah. Itu syiar Allah. Cinta kepada Allah ngayakeun pangaosan ngumpulkeun urang sadayana. Laras? Laras? Tapi cinta kudu dibukti. Lamun cinta bukti ngaranna cinta pal. Ngaranna cinta monyet. Ulah mencerong kawin nyebut monyet. Monyet ka dieu. Laras gitu. Laras gitu. Nadipi hormat ais pangapi pangajeng-ajeng Bapak Kepala Desa alhamdulillah selalu eksis. Jadi ece lamun ece teu boga duit kari minta ka bapak. Apa aing? Pak Dedi. Ieu budak mun ngaji gitu. Lu dipi hormat ais pangapi pangajeng-ajeng pangarsa Bapak Sis. Oke dipi hormat aparatur pemerintahan desa atau tamu pun bawahan LPM, BPD, MUI, kaur kesra, kaur umum pemerintahan, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT. Utamina dipi hormat sahibul maqasid di calon tamu Allah, duyufullah, duyufur rahmah, ieu tamu Allah aja. Makarin cek keterangan 40 poe pasis 40 dinten sancan angkat jeung taswih 40 poe diijabah paamur doa amin. Makana penta doa jeung urang ngadoakeun cek tadi
mudah-mudahan Pak Amur sing biasa angkat katana suci sarangan panjang yuswa oge sehat. Amin. Biasa melaksanakan ibadah haji kelayan sampurna nyanak gelar haji nu mabrur mabruroh makbul makbulah. Amin. Ilahi tamimin ni'mah bisalamah wal afiyah liman arada ziyarah minal Makkah wal Madinah. Mugi Gusti nyampurnakeun nikmat sehat jeung salamet. Amin. Kanggo jalmi nu ziarah ti Mekah negeri Madinah. Amin. Ya Allah ya Rabbal nyenak gelar haji anu mabrur jeung mabruroh makbul jeung makbulah. Amin. Abah haji rupi-rupi pasis aya haji situ morang. Apa situ morang? Situ kang molor ti beurang. Hees we batur sangi teh. Leres. Aya haji Mansur halaman digusur. Aya haji Halimah. Aya? Ibu Halimah aya? Aduh punten. Alhamdulillah. Siap ngaji? Siap ngaji? Mun abdi nu nyarios teu wajib jem. Lamun ngaji kudu jempe, ulah kosok ngorek. Komo lamun barisan bisi dirau ku kalong. Komo lamun mubalikna jabeurig. Benar? Lempang nama ningagidik buuk nage ruwag gruwig bengut nage siga. Awas ya kawan, ibu culik awas ya. Ibu culik. Kung bojonya diharap kah? Abdi macam pangkaset. Nah, di bumi abdi. Abah lagi pasti menghiji-hiji abdi. Alhamdulillah. Otak pun bojo kagegeloan ku abdi. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa bermuajah haji maka anu mulia munggu Allah naraga pangawasan dikeutkeun kana acara peringatan walimatus syafar. Atanapi disebut walimatul wida gitu nya. Walimatus syafar ek nganyabaan, walimatul wida ek pamitan. Menjebat walimatus syafar, walimatul wida ek pamitan, ek mana? Ek pamitan ek ka Mekah. Satu aja Nabi ngaos, abi naros ka pangarsa Bapak Amur sareng Teh Elin. Ieu partarosan abi mangrupikeun hiji ilmu tauhid. Abi naros waler sanes heureuy. Pangarsa Pak Amur bade angkat ke tanah suci Ibu Elin hiji patarosan ti abdi rudeng angkat nyalira. Hah? Pak Amur rudeng angkat nyalira. Teh Elin rudeng angkat nyalira. Kadua patarosan ti abdi Pak Amur rudeng maot ayeuna. Teh Elin rudeng ngot ayeuna. Ieu ngaji ya. Margi dina bersabarna kedah ngaji heula ya. Ajengan kumaha maksudna hiji kudu rudeng angkat nyalira. Maksudna ulah ngarasa legreg angkat ibadah haji pedah jeung bimbingan hiji. Kadua ulah ngarasa legreg angkat ibadah haji pedah jeung rombongan, jeung pamajikan, jeung saraki. Naon sabab? Pak Amur bakal ngadatangan dat boga ngalakon nyaeta Allah Subhanahu mata kecapna labbaik Allahumma labbaik la syarika laka innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Pak Amur wungkul ngadatangan dat boga ngalakon nyaeta Allah Subhanahu jadi tahu Allah. Kadua rudeng naon ayeuna Teh Elin aslina
ajengan pakuwu non maksudna rudeung maot ayeuna punten di mana jalma dek Pak RT geus rudeung maot ayeuna geus moal aya cicilan nyeng celengan dosa gitu. Mun jalma rudeung maot ayeuna geus moal aya nyeng celengan dosa kanu kumaha kasasaha pasti bakal ngahampura. Laras alhamdulillah. Ya, Pak Kupi, lebih ke mana tadi? Rudeung maot, berarti ngaji bener ya. Hiji kudu rudeung imit nyalira, kedua kudu rudeung maot. Margi punten pangarsa nu acara seperti ieu diibaratkeun nu jajab nu maot. Laras punten aya nu maot sok diriung-riung tara. Masok? Sok dianterkeun ka makam. Sok sasadu heula. Sok cek ahlina kieu pasis ieu nu maot teu aduhan sametan naon-naon sami seperti urang jalma biasa loba dosa maka silih halalkeun benar laras geus dianterkeun ka makam cik nu nganterkeun milu asup teu benar balik sami Pak Amur oge diriung engke dijajabkeun ka bandara nu jajab milu ka makam balik atak sing rudeung maot kita keur nyampurnakeun syarat sahna tobat Pak Amur demi Allah ieu keur nyampurnakeun syarat sahna tobat sabab syarat tobat teh aya dua hiji kudu aya jinisna laras kadua kudu aya jalmi nu duaan hiji aya Pak Amur kaduana aya urang laras lantaran kieu sateu acan angkat tanah suci kudu aya iktidar heula laras kudu pamitan heula maka cek keterangan man aroda bikumus safaro paliwaddi ikhwanahu au jironahu fa inna doahum yang fa'ukum khaira jalma ek nganyabaan teh kudu pamitan heula maka sanyana doa urang bakal manfaat ka Pak Amur amin ya rabbal ece boga salaki luas leos ka mana-mana teu pamitan carekan dah kudu pamitan bujang-bujang ke Mekah di majoleos aja kudu curiga pun salaki luas leos curiga bari nyanyi Kang ti mana akang teh tos liar ti mana ieu hate kuring beja dicuriga mun akang ngaleos geuning tara bebeja palang siang akang tos ti imah aya meureun betul ieu keur nyampungkakeun syarat sahna tobat pagi punten Pak Haji Kang Amur lamun Pak Amur jeung teh linjau leos ka itu cek Pak Amur labbaik Allahumma labbaik Gusti atuh nyumpingan panggulem Gusti kumaha mun cek Allah la labbaika
anjeun lain nyumpingan ka pangulam kuring naon sababna anjeun bongan teu pamitan heula lain dosa anjeun dibawa tapi dosa ka tatangga ka indung bapa ka baraya dibawa bener naudzubillahi min makana pa amun ngahaja pamitan heula kita pikeun nyampunakeun syarat sahna tobat ulah dingkengke teh beres tobat ulah dingke bisi kaburu jadi tobat ulah diunur-unur bisi kaburu asdup lian tobat ulah dinanti-nanti bisi ibu kaburu tobat ulah dientar-entar bisi bapak kaburu astagfirullahaladzim nyebut monar ka bapak itu parat jeung hate itu nyebut monar parat pokona tobat da urang teh punten Kang lain Kang jeung Rasul Kang jeung Rasul anu steril tina dosa Rasul mah teu boga kaduh dosa urang mah bolokot ku dosa dosana ge badan laras maka demi Allah eta dosa lamun teu robatan maka bakal ngahalangan amal urang ka Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min gering taunan teu cager-cager laras pariksa bisi aya dosa eta dosa bakal ngahalangan kana datangna kesembuhan laras akang usaha ieu lain kitu lain mincak semplak nece bangkrut jeung bangkrut pariksa bisa dosa nu halangan eta dosa bakal ngahambat karena kedatangna keberkahan rezeki naudzubillahi min utamana dosa kainung punten dek kasadayana lamun budak duraka ka inung bapak asal ngecelakeun cipanon inung eta ku budak nyeri hate eta cek inung teh aing nyeri hate ku maneh demi Allah memeh maot can minta dihampur eta budak cek muncul kolot cilaka sia demi Allah dikontanan cilaka di alam dunia naudzubillah lamun cek kolot nyeri hate eta budak balangsak sia demi Allah can minta dihampura sainang-inang balangsak hiupna naudzubillahi min atak tabakuran bisa ada dosa ka kolot urang laras betul laras mudah-mudahan sakurang tos ngantunkeun pupusna husnul khotimah ya rabbal lu araya kene mudah-mudahan dipasihan paranjang yuswa sehat jasmani rohanina diangkatkeun harkat martabat ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal ya Allah abdi pasihan supados abdi amin ya Allah abdi pasihan supados maut salatullah salamullah ala toha solillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yusada ya jamaah moga doa na ijabah sing tiasa angkat jarak ka Mekah sareng Madinah amin ya Allah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya sada ya jamaah moga doa
pasihan rizki barokah mautna husnul. Amin ya Allah. Salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin pendak ke Allah majerit ke Allah ayeuna kalangkungan walipun saparnu ayeuna tadi pasti sudah diwujudkan ku pangarsa Bapak Ketua OPJ pangarsa Buya Anom Ibu Buya Kolot Buya Anom Ibu Buya Kolot kasep mana ieu jeung itu yang penting mah hoki coy. Alhamdulillah. Abdi mah pangarsa pasis pakuwu punten ece unggal setor kapun bojo di mana wih ceramah setor paling saeutik 1 juta. Alhamdulillah. Di dia sugan 3 juta. Teu iman teu. Wal insya jeung salamur mah insya jeung alhamdulillah jeung salamur sareng tatangin ya Allah ku diangkeun lagi alhamdulillah jeung doa ka Haji Abdul eta mah ngawartosan nya dilihir tina emut ajengan tong nguruskeun punten pasis ya dalam surah Yasin ece pasti terang bantuan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum cingkombak ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum apa hartosna kieu hartina ittabi'u pek tuturkeun ku aranjeun kabeh hartina ittabi'u tuturkeun ku aranjeun kabeh saha man jalma saha man kiai saha mun mubalik saha man ceramah tuturkeun ku aranjeun man seorang mubalik penceramah ajengan la yas'alukum nu tara nanyakeun ajron kana masalah amplop benar tuturkeun ajengan tara nanyakeun nu goreng patut ajengan nguruskeun nu weh goreng patut ngonang ajengan teu mere namun ngaji di semua benernya ya mah bereheun laras kitu mata pentak Allah rizki nu barokah amin ya Rabbal ai barokah teh kumaha dengan barokah teh ziyadatul khair ma huwa fi sya'nil khair hartosna tamih-tamih kealusan anu memang sejatinya eta geus alus barokah teh lain rumah bertingkat mobil mengkilap laras terus punya istri cantik memikat balong ngajarepat tambah di boga laut kusina sepat gitu laras gitu lain barokah lain gitu barokah teh tambah ka lu ka sae lajan beunghar pasis lamun hate samsara ece boga duit contoh 2 miliar sabaraha ece nyakuan duit sabaraha 2 miliar benenyeng ece lompat ka pangandaran rekreasi neangan tempat rumah makanan nu mewah tempat nu mewah hotel nu mewah ece pesen makanan lobster kakap ikan kerapu minuman nu mewah kabeh sameja aya pas ece bade tuang ngadak-ngadak ece ngalieup pahareup ditingali aya laki disidik-sidik asa wau ai pek teh lalakina salaki ece keur ngaleng awe batur ngeunah moal dahar ek langsung dahar ek langsung diberi bener nek pasti diudang laras jadi punten barokah teh lain pangna beungharna harta tapi naon
Jemar lapang bahasa lapang dada pasis. Ai dada lapang lain. Lapang dada lain. Ajengan maksudna kumaha? Punten. Stadion Galuh lega teu? Stadion Jalak Harupat lega teu? Lega. Stadion Ahmad Yani lega teu? Lega. Jalak Harupat mobil bus 10 asup. Alas. Aya khusus tempat parkir, can mobil leutik, can motor ribuan, can para penontonnya, supporternya lega. Maksudnya sebesar apapun masalah aja, lamun disikapi pun lega na hate, teu sumpek hate, insyaallah bakal ngaren. Boga salaki balik ngarona jam 11 peuting. Gawe ngarona we, unggal peuting ngarona. Teu balik-balik. Ngarona kana. Teu balik-balik eta salaki teh balik ka imah masuk angin. Menta dipang ciku aja dikerok mah. Dikerok. Astagfirullahaladzim. Dikerok kan bari ngutupluk. Bari ngerok teh sia teh geus kolot. Make keluar wae peuting, kulit geus ipis betul. Geus kolot mah buuk jadi bod. Buuk oge jadi bodas, panon oge kurang awas, tanaga ge teu pati bedas, bobogan salaki teu daek. Betul? Tuh matak naon tah? Nu matak lugina hate mah naon tah? Jemar dada, lapang dada, jemar hate. Matak di dalam dunia teh rupi-rupi pasis dibagi ku Allah aya 2 perkara. Jalma kabeh di alam dunia dibere hiji perkara, moal dibere perkara teh. Aya 2, nu hiji 2, nu hiji 2. Singkat hati. Sakabeh jalma bakal dibere 2 perkara, nu hiji 2, nu 2 2. Ieu. 2 perkara hiji moal dibikeun ka sakabeh jalma 2 perkara. Tinggal hati. Kadua bakal dibikeun ka sakabeh jalma 2 perkara. Nu mana ajengan nu moal dibikeun ka sakabeh jalma 2 perkara, hiji moal dibikeun ku Allah as-sultan. Naon cenah? Hartosna kakawasaan, kapang contoh punten pasis presiden diurang nu kawasa sabaraha hiji moal dibikeun ka bagi jalma laras presiden saha diurang saha gubernur sabaraha hiji bupati hiji pacamat hiji paku bojona dua di babet itu kan laras punten dek ieu ngaji ya Allah mereka jalma nu moal dibikeun 2 perkara nu bakal dibikeun 2 perkara nu hiji kakawasaan cik lamun di alam dunya kabeh presiden ngeunah mah rakyat laras di alam dunya kabeh pakuwu ngeunah moal laras nu kadua nu moal dibikeun naon tah ilmu naon cenah kunaon ajengan panna kitu punten Pak RT 2 pangarsa Bapak tahu pandai nyieun kusen coba ku aja citah nyieun seblak bisa mah laras dah masing mas pangarsa Ibu Ijoh pandai ngaulang laras coba Ibu Ijoh kurang titah nyieun tahu bisa mah bener Ibu betul moal dibikeun ku Allah hiji kakawasaan 2 L abi gaduh ilmu saalit kieu lah kitu ladang naon ladang masan baheula mah ladang budug nya budug bober iya jangan nih kilas budug kabeh ge paras
Ajengan hulis nu dadang buduk mata bisa kieu ladang masantren. Astagfirullahaladzim. Buduk aing. Dalam buduk. Masa kajengan rahmat pun dulu. Taras. Ya. Ulah dinestringnya pasis. Hiji. Nu moal dibikeun dua hiji kerajaan, kakawasan, presiden, gubernur, bupati, camat, pakades, baras, termasuk Pak RT di 03 aya 2 teh. Hiji betul. Moal dibikeun kakabehan. Kaduana ilmu. Nu kadua, Allah bakal mere ka jalma 2 perkara. Nah, tadi mah moal mere teh. Enak bakal mere. Naon? Hiji kasusah, 2 kabung. Eta mah dibikeun kabeh. Ek presiden menang kasusah. Ek gubernur pasti boga kasusah. Komo Pak Kuwu. Mudah-mudahan dipedakeun kabingan. Daraba pasti bakal menang kasusah. Abdi ge boga kasus. Oh, kabeh pasti bakal menang kasusah. Kali-kali waktu pasti ada laras. Ibu ijo pasti bakal menang kasusah. Abdi gaduh bikeun ku Allah 2 perkara. Hiji ka bunga, 2 ka mending bunga mending susah. Mending bunga mending susah. Dibere susah teh justru eta teh supaya aya solusi pikeun boga ganjaran sabar. Laras. Lamun eueuh susah moal aya sab. Tuh ingat. Kabeh bunga we sama poe eueuh ganjaran sabar betul. Oh, kusurian we tuluy bunga poe. Teu lamun seuri kudu aya batur betul. Hayang apa pahala seuri? Hayang terang. Punten dalam kitab buku dulujen. Dohi huka teu sakali seuri ka suami, senyum ka suami hayang apal. Senyum supaya bunga salaki. Ganjaran khairul laka min ibadati alfi sana. Sampai sareng ibadah 1000 tahun. Sakali seri 1000 tahun. Unggal pagi. Dicabak syahreng. Seri kudu aya bat. Ngobrol kudu aya bat. Lamun kuring ngacaplak serangan dianggap jalma naon? Astagfirullahaladzim. Ribut gelo eta. Eta abdi kantos pangersa pasis, pangersa pakades, kantos ceramah di Lembang, di Cisarua Bandung, di rumah sakit orang gila. Itu hampir 2000 gelo kabeh. Abi reuas begitu dongkap dulu sambut kuno. Kudu cager. Kudu gelo. Makanya punten-punten aja di urang teh dipasihan istimewa ke Allah. Ada keistimewaan ti Allah, urang ku Allah dipasihan 3 perkara. Benar. Walaqad karramna bani Adam. Allah nyiptakeun urang pangmulia-muliana manusia. Urang teh manusia pangmulia-muliana ngelehkeun makhluk sanes sekalipun pangkat malaikat eleh urang malaikat nu aya sunallah, malaikat nu can pernah maksiat eleh ku urang. Naon sabab? Urang diberi ku Allah 3. Hiji manusia diberi akal. Naon cenah? Naon cenah? Nu gelo teu wajib salat. Laras? Nu gelo teu wajib kamari puas. Da gelo. Laras? Matak lamun mung puasa kari naon? Alhamdulillah. Betul? Teu wajib. Nu wajib puasa, wajib haji manaon jalma Islam. Kadua balik, 3 boga aya budak can balik ke haji can sah acan ganjaranana keur inung bapana. Amin. Matak nu wajib haji mah hiji jalma Islam, 2 jalma bal, 3 nu boga tapak Quran pasis nu gelo can pernah gering. Bener teu? Suga nu gelo kang punten-punten ka warung meuli naon tolak angin tara. Can eta barang dahana dina sampah. Terus sugan beli promah tara. Matak aja lamun hayang tager kari. Matak
punten akal kalian, akal orang istimewa ku Allah ngelekeun akal nu sanesna, akal domba eleh. Eci apal domba? Terang domba? Tahun parabna? Maraban me kujukut maraban hayang eta maraban itik kututut maraban pamajikan kukan. Da punten pasis pangasapaku si Ece mah lamun ngabahas kanyut sok seuri. Da kanyut teh lain jorang. Kanyut jorang teu? Kanyut jorang teu? Teu, Kang, henteu deh lares. Bahasa kanyut teh jorang ngan cekolot cawok. Cawok. Sok ibu punten. Baheula kolot urang neuneun duit dina kanyut kuning teu jorang. Di Banjar aya tanyakan tepung, di Sukadana aya pasir, Taras tejorang punten pasis cekolot bahasa kanyut cawokah. Aya orang pasir datar pakades eraan kacidapan paribasa siamak kanyut diteuneun dina tarang. Bener menyana bujur. Pasis aya orang pasir datar awe beuki ka lalaki kawin wae siamah hamur. Matak labung awe beuki ka lalaki kawin wae hamur. Taras kan eta si Ece sensitif barak kaya jorang aya dongeng aya aki-aki pakades keur ngalasuluh di leuweung aki-aki keur ngalasuluh di Gunung Sawal keur kusak-kusak kumpulkeun suluh tojol maung datang aya maung dek eta maung ngagaur pamur si aki ngadenge sora maung bedul kabur pangacian teu mikir dua kali berbet ngacir lumpat setakar tebak bakat kutarik lumpat tikosewat kana akar nyungsep sirah nati hanap suku tiluhur celana merosot kuntang gantung torojol mau toelan ku maung teu murag-murag ieu mau ngicek mau ibuah pir murake kalah gedut hitut matak kunaon bujur hideung eta teh kahebosku ku hitut aku mau betul. Taras matak istimewa ti Allah syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala betul. Syukuran ka Allah. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan karena semuanya begitu indah. Apa lagu eta? Paingan bengong atuh. Eta pasis lagu Ustad Dery Sulaiman yang hijrah nu make jubahnya judulna Dunia Sementara. Kita cenah jawabna kieu lamun cek abi cantik sementara tampan pun sementara sing kompak dunia sementara akhirat sementara lama-lamanya akhirat sementara akhirat sementara. Urang teh innalillahi wa inna ilaihi asal ti Allah bakal balik ka Gusti urang asal tina tanah bakal balik ka imah jurig mun tanah kita kawas belut ngaliang sok jam nyanyinya nganteng organ ya pada sih ya. Bersyukurlah atas segala apa yang kita rasakan karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri karena semuanya tak akan lama. Sementara jawab sedih kurang kompak sedih
bahagia sakit sehat pun miskin kaya pun dunia sementara akhirat balik ulah malaweng sedih bahagia sakit sing halus nggak jawab sakit sementara kita sing tarik sedih bahagia sakit sehat pun cantik tampan pun dunia akhirat kami ke sementara pasis ngajabat sementara laras pasis kirang langkung sahur pangasa pasis 3 tahun setengah duka 4 tahun setengah waktosna mudah-mudahan sing jatuh ibadah amin sementara Pak Kades sabar video udah Pak Kades terus 2 alhamdulillah ngabdi ke masyarakat sing jadi ibadah amin kan ajengan moal aya ajengan sementara aya mah moal ajengan mah tuluy bener teh sugan ajengan pensiun aya laras amin ya rabbal aja mata kurang teh hidup di dunia adalah semen kayak bakal balik ke alam akhirat nu abadal abidin nu langgeng mudah-mudahan husnul khotimah amin ya rabbal atak kitu awas catet Allah nyiptakan manusia di badan keistimewaan ku Allah syukuran ke Allah 3 perkara hiji manusia diberi akal naon cenah matak nu boga akal ulah diruksak akal bepaja nu gaduh akal ulah diruksak maka ibu dongkap tamu enggak cicing lah kabeh ninggal ka itu kudu aing laras ulah diruksak akal kunaon ayeuna usum naon tah Pak Kades judi online judo bener loba zaman rusak bangkrut gara-gara judi on tak budak ayeuna mah Kang teuleut putina main HP punten pasis budak ayeuna ngaji di lembur geus mung masanten sin teu betah da budak di imah kalah di barere sing tarik di barere indungna HP bapana akina ninina ek dahar ek mani ek sare ek modal ge apet OTW modal dicarekan ku salaki dan jadi status benar teh menit nyaah ka abi bener teh begitu aya bari nyanyi geuning aku tak sanggup curhat menerima aku tak sanggup lagi menerima semua sampai ada jalan beku punten can milik mama apa hilihil milik mau apa hilihil ning cek sinden urang nyinen siap nyinen cek sinden milik mau apa hilihili bagja mah mau para geus diatur di dituna pangarsa Pak Kades nu kasep nu ganteng nu soleh nu bager nu berehan nu adil nu jujur angin hungkul
Eta punten diberi ku Allah naon tah? Akal. Ece ku akal mah punten pasti sambukoskeun. Lamun bangsa urang boga besi di jeun bedog paling payuna 400.000 dianyuk. Beres. Tapi orang Jepang, orang Jerman boga besi di jeun mobil payuna dek miliaran. Hayong terang hargana mobil Rubicon 1,4 aya 3,4 Rubicon, Jaguar, Lexus, Hammer, Wanger, Lamborghini, Ferrari, Ducati, laras Alphard, laras lu ayeuna Pajero sabaraha hargana teh kitu. Betul. Matak ku akal mah punten urang baheula pernah boga motor tina ek-ekan, kita produk Jepang Pak Kades, Pak RT, aya ek-ekan. Baheula 2007 bijil motor Supra, sing tarik ekna Supra, bersaing Yamaha mung eleh bijil motor Jupiter M, kurang tarik Jupiter M. 2018 bijil Matic, pasti aya Honda PC, kurang tarik PC. Yamaha mung eleh bijil motor NMAX, sing tarik M. Mobil mung eleh bijil mobil Grand, awe mung eleh bijil Softek. Kapan matak lamun salaki yang betah di mah beres sop buntut juri kabayang pasis kang sayur Softek aji betuk bekahannya opsya kiih matak dibere udah diruksa akal pemuda bager orang pasti datar alhamdulillah nama punten abi ayeuna mah ti sabaraha tahun kapeng teu aya orang pasti datar nu geuleuyeungan mabok teu aya alhamdulillah bersih alhamdulillah baheula cenah baheula pasti datar ngampar botol timiti whisky brandy Genever, Black Label, Jack Daniel, Kristal, Napoleon, Manson, Vodka, Smirnoff, Suliwa, Ciling, Ciu, Raja Wali. Benang apa kan? Curiga apalan? Walan. Pengalaman. Mantan. Betul awas ya aya lagu nu anyar nih gara-gara sebotol minuman abdi mah pasti pengen Pak Kades diganti ku abdi eta lagu tinggal TikTok abdi aya judul mendengaran abdi gara-gara Bang Emok lagu antong di karangan abdi na TikTok tinggal di follow nya gara-gara Bang Emok akibatna rumah tangga aut-autan gara-gara Bang Emok karasana HTG katenangan sok sieun Teva pangi jeung jalma nu sok naragi sok sieun Teva amprok jeung nu ngaranna Bang Emok hirup teh meuni eueuh ka kapok duit haram ge dilebok tepuk tangan sing apa aing teu disawe euy repna pusing aduh alaya sirah meni pusing lempang oge lunglang lingling bari sok susu lumputan kawas kucing jeung nagi api-api gering imah oge ngadak-ngadak jeung heueuh maneh jangan rek nyawer itu geuning suka naik nyawer balik deh step kedua jangan aduh alaya si
menang duit langsung dipakai mayar, sasesana dipakai dahar, daripada beteng lapar da kaburu aya nu nyawe. Nyanyi deui cenah. Gara-gara Bang Emo karasana HTG katenangan sok sieun sote papangi jeung jalma nu sok naragih sok sieun sote pa amprop jeung nu ngaranna Bang Emo. Alhamdulillah insyaallah nu gaduh tunggakan ka Bang Emo bae dikondisikeun ku Koperasi Merah Putih. Tepuk tangan. Jadi contohnya cek mau mikiran hut. Hah? Alihkeun ka Bang Koperasi Merah Putih. Bunganya 0, sekian persen eueuh bungaan. Amin. Amin. Mudah-mudahan solusi. Matak lamun aya we ngajak kieu. Ajengan atuh kumaha solusina? Sekarang Desa Mekarjaya sudah mempersiapkan solusinya. Mudah-mudahan Pakusi jadi ibadahnya. Ya Rabbah. Memutus mata rantai antara hukum riba, hukum haram. Amin. Ya Rabbah. Atap punten itu nu ngahalangan punten ya, nu ngahalangan doa teh naon? Riba, sakeclakna barang haram. Komo ieu punten Bang Emo misalkeun ya geus teu dianggap dosa demi Allah, eta dosa bakal ngahalangan ka Allah ibadah urang. Naudzubillahi min. Awas ce sebesar apapun urang kelakuan keukeuh ngaku dosa. Gusti can bisa eureun ngan ngaku ingkar HTT dosa. Contoh pasis keur ruang riung di posrona aya nu mabok nya. Awas hate mah ingkar Gusti eta ngabok teh haram. Ulah tepikeun ka ridho bahkan ngariung seserian komo minum mabok mah. Ngakui bahwa eta minuman teh haram. Mata katakan Mira Santika sekarang no way. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Sekarang tak aku tak mau tak aku tak mau tak. Minuman keras apapun namanya tak akan kunum lagi dan tak akan kuteguk lagi walau setetes. Anda Abi be punten abi mah favorit lagu Roma Irama. Dice favorit abi lagu Roma. Jadi setiap peristiwa Kang Roma Irama dijieun. Aya peristiwa dijieun lagu. Torojo budak ora di pasir datar mau motor tarik. Bedul datang Roma Irama rem tangan. Apa misi lagu? Eta lain? Kapan misi lagu? Eta torojo jama nuar tangka jauh batur. Roma Irama bijil. Jangan ditebang karena itu punya orang. Kayak laguna kan. Torojo orang pasti datang kalau Kang Haji, ABT miskin dijieun lagu yang miskin jangan bersedih dan jangan berkecil. Torojo jama Kang Haji majikan ngaut nyeun lagu gali lobang. Lain. Pangarsa pasis, pangarsa ibu, paku, kapungkur orang pernah laju film enak geus eueuh. Tos teu aya Kang, naon tah film layar tancap. Ayeuna Pak Amur bangkrut ku HP. Boga kuota ecek ketik ku ecek na HP. Sok film YouTube na layar tancap. Ayeuna baheula ayeuna mah eueuh. Ayeuna mah tinggal naleungeun layar tancap ketik jurulan. Naon wae pasti bereneu aya asal boga kuota. Baheula mah deui ngabring ka lapang. Lapang Jaya. Jaya. Teh Pak Sekdes tiburang mula jang buaya mobil bak make toa
saksikanlah wawarnya, saksikanlah film layar tancap di Lapang Jaya. Filmnya 3, 1 Dono Kasino Indro, 2 Jaka Sembung, terakhir Roma Irama Satria bergitar. Pokoknya Kang Dono heula, terus sahadei Jaka Sembung, terakhir Roma Irama. Ngadaguan eta Roma Irama Kang geus kesel torojon ti kebon. Panti kebon teh Kang. Wah kuda ketepak. Suara naon tah? Suara aing kehet. Ini sebut kuda. Udah jabri kuda. Oh ini mah geus teu aya, punten deh. Teu aya ini mah. Baheula lama ulin di kebon deh resep deh. Ulin di kebon naon tah? Mun budak ngabri ucing sumput beres. Baheula mah Kang, ucing banca bebedilan bari nyanyi bang bang kali mago bang bangkong di tengah. Wahai tukang bajigur, aduh guru sekolah, saban poe di terus jarum paragi, aduh putri anuga, tuluy lisung kadua, luhur. Rag di balik deh jauh-jauh tuh ya Allah ya Rabbi Gusti ayeuna mah geus eueuh budak ayeuna ulin di mana di warung beres di warung nu aya wifi ngajar dok main naon ya Allah ya Rabbi mata punten ceu pantau budak pun bisa mengarahkan budak ke pengajian, beres? Sok, nungtut we ayeuna, kreatif deui. Sok, budak ayeuna giat ngaji deui. Mudah-mudahan budak urang sing daekeun ngaji deui. Amin. Sabawana budak daekeun masan. Abdi alhamdulillah tadus bining mah meureun pangajengan, pangarsa ketua OPJ, pangarsa kajengan rahmat, ieu teh punten ceu, ieu ladang masanten. Alhamdulillah tadus bining mah syukuran kalau masih syukuran kalau ternyata punten cek ladang masanten dunia akhirat. Amin. Dunyana karasa alhamdulillah Gusti di aya we. Udud ngebul unggal poe. Bares. Komo kaonangan jadi tamu Haji Amur. Haji Amur tamu Allah, urang mah tamu Haji Amur. Ngaran tamu istimewa. Kecek datang tadi dibagiakeun, calik di korsian. Susuguh tinggali ku ece tamu ayah suku nuleutik naon bolet naon bolet bulu ayah waper saloja papais karoket ager bedul kopi di dia kopi di dia mah kopina ada punten pasis lamun Haji Roma Irama kopi nyanyi ayah laguna kan apa tuh cek Roma Irama kieu sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita kan ku bawa lari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi di manakah kini jangan kau sembunyi eta mah cek Roma Irama mana alhamdulillah pasis enak kita dibere susu ai kopi mah hideung susu matak mun aja ngan hayang montok bere sumbangan kehe susu kelas seserian we nya intina rangke kada aya musofahah tuh enak terus pada jam 11 ke musofahah sakatengan doakeun Pak Haji Amur nya ke ngadoakeun lagi ceu pami ka pameget bari sasalaman ka Haji Amur bismillahirrahmanirrahim jawadakallahu bittaqwa bihandi jawadakallahu bit handi jawadakallahu bit
mun kata elin jawadakil laha bit taqwa wah jawadakil jadi jawadakil kapa Haji Amor jawadakallahu bit kata elin ada ya beda kapa Haji Amor mah jawadakallahu bit kata elin jawadakil laha jadi jawadakil akan kurang mudah-mudahan arajina paranyang Yuswa amin sing pasian sehat biasa ngelaksanakan ibadah haji kalian sampun amin nyenak lagi mabrur makbul makbulah amin ya Allah ya Rabbal jam musabah sadayana sarangan sadayana ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wa'al karami waghfir ma madha Habibul ladzi turja syafa'atu likulli haw minal ahwa limuqtahimi likul liminal ahwa limuqtahimi sarang ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Allah ya Allah ya karami tambahkan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma turutkan salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna ya Allah dugikeun abdi sadaya ku barakah salawat hijja baitikal haram supaya tiasa munggah haji ke Baitullah amin ya Allah wa ziyarata qabri nabiyikal karim sareng supaya tiasa ziarah ka pakuburan Nabi anu mulia ulun salam di maqam Rasul alaihi afdalu sholatu wa taslim fil afiyati wassalamati wal afwi wal lutfi wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ti abdi pangarsa Pak Kades, pangarsa Bapak Sis, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, sadayana khususna para ajengan, para kiai, BPD sadayana teu aya cariosan langkung payus diucapkeun iwati cariosan nedda dihapunten saaga-agungna sanes kanten kahilakan, kakirangan, kalepatan. Bade ngahapunten. Mudah-mudahan sarangan kulungsurna pangapunten Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun Pak Kades parantos nyisihkeun kang abdi mudah-mudahan sijan barokah rikina. Ya Rabbal. Sakitu kapihatur
Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.